Bismillahirrahmanirrahim. Jak Imam Usmu'i dari hawahu thumma yaktumu sirrahu wa yasbiru wa fi kullil umuri wa yaksha'u. Dituliskan eta ucapan batu pe pendeku anjeun eta hawa nafsu tong eleh anjenku masalah sakitu da masalah jodoh mah moal katipu pasti pendak najan cinta tadi aku sobaran eta ka nyeri dina dada matakna ulah sok lo baca carita bahem kapahitna cintaku nyalira mun jodoh mah pasti moal ka mana lobakeun ku anjeun ibadah ngadua sanggakeun sadaya ka Allah Ta'ala tong sieun bakal jadi atau henteu da eta mah atos aya nu ngaturna dijawab ku eta pamuda fa kaifa yudari wal hawa qatilul fata kulli yaumin ruhuhu yaltaqatu. Ditulis ku eta pamuda batu reku maha bisa nahan hawa nafsu lamun dina unggal poe tiap waktu hate tepegat emut wae kaditu ka istri pujaan hate nu katuju nah bisa nyobaran iya ka nyeri lamun dina unggal waktu tiap hari iya ka nyeri tepindah ingkah pergi ruh jasad asa pisah jeung diri abdi idzal lam yukhti sabra au katama lisirihi falaisa lahu mimma siwal mauti anfa'u tafafatahna. Ti Imam Usmu'i ka eta pamuda bila anjeun teu bisa mependekna kana nafsu anjeun teu bisa sobarna teu bisa nahanna kana cacarita nyimpen hiji rahasia rasa cinta maka henteu aya jalan kaluarna jabiti maut anu langkung saena da ari ibadah teu ari usaha mendingan maut daripada nalangsa ngalongok dina poean katiluna anjeunna kaget ningal eta pamuda nyarandena batu nungkulkeun sirahna dipariksa tehning atos teu bernyawa samina wa atona thumma mitna paballighu salami ila makana lil wasli yamna'u pesan terakhirna tertulis batu ti eta pamuda katampi jeung nurut abdi ka mama daripada ibadah usaha tara ngaji tara hirup ke jadi nalangsa kusabab dibutakeun ku rasa cinta mangka maut jadi jalan kaluarna tapi sim abdi gaduh hiji pamenta dugikeun salam sim abdi ka anjeunna ka istri nu ku abdi dipuja-puja salamna intina masalam cinta
ti hiji pamuda anu telaksana cinta bertepuk sebelah tangan tea akhirna sampai mati jadi jawabna bila cinta merasuk ke dalam jiwa entep di hati anak Adam jeung Hawa henteu aya ubar nu langkung saena jabiti tepang jeung jalmi nu dicinta bila cinta merasuk ke dalam jiwa entep di hati anak Adam jeung Hawa henteu aya ubar nu langkung saena jabiti tepang jeung jalmi nu dicinta